Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh. Dina dongeng silat anu judul Eca Caproke. Satria ti Bojong Cicil. Mugi-mugi dongeng ayeuna teh sajanten menghibur kalbu kana kalbu pangbebenah kana mana. Anu nuju sedih janten kasumringahan deui ku ngadangukeun ieu dongeng. Yuk pamirsa, urang dangukeun sasarengan kumaha jucungna ieu carita teh episode katilu ti si Eca teh. Yuk, kemon. Eca harita geus nangtung deui pancuh dina tangtungana bari neuteub seukeut ka arah Siluman Jaya Sampurna. Sedengkeun Siluman Jaya Sampurna geus nangkarak ngabebengkang bari leungeunna teh potong ngaluarkeun getih warna hejo. Nyarek teh hejo kumaha ngaranna ge siluman, beda teu kawas makhluk anu bernyawa, teu kawas jalma. Jadi warna getihna teh beda ti nu lain. Boh kitu ti jelema. Amun anu umum nama biasana warna beureum, ieu mah warna hejo. Ningali kaayaan kitu teh muridna si Eca, si Ismi nyamperkeun ka si Eca. Tuluy nanya, Eca, eta teh moal hudang deui kitu? Ca, moal kitu mah hudang deui eta siluman teh? Moal hudang deui. Tinggal itu ku Ismi. Leungeunna ge geus potong kitu, mah mungkin manehna bisa tarung deui. Cuk si Eca bari tutunjuk ke arah Siluman Jaya Sampurna anu geus teu inget di bumi alam. Leungeunna nu potong geus teu bisa digunakeun deui cigana teh. Cuk Eca teh ningali kaayaan koas kitu si Ismi hatena rada tenang. Kusabab ganjelan nyaeta panghalang kanggo maranehna liman ngalasampe teh enggeus dielehkeun ku si Eca. Atuh nu lain mah ningali kawas kitu oge sarua nyarampeurkeun ka si Eca. Tuluy ngomong, "Nya, eta mau hodang deui Ca? Ca, eta mau hodang deui Ca? Ca, eta mau hodang deui Ca?" Ojok almea lian jeung si Sapa. Ya moal atuh. Ka tadi kurang geus dibejakeun. Mah bisa hodang deui. Mah paling ge mun hodang deui mah lah tinggal dilawan deui weh. Cek Eca nenangkeun hati muridna anu ngarasa kasingsieunan keneh bisi si siluman eta teh hudang deui. Tekung silila aya angin tiis nebak kalimaan urang nu ti Bojong Cicil teh. Tas angin tiis kitu teh aya kajadian aneh. Tina awak Siluman Jaya Sampurna teh ngaluarkeun haseup warna bodas. Lila-lila haseup eta teh ngalobaan. Geus kitu teh Siluman Jaya Sampurna teh leungit tina paneuteub kalimaan urang anu ti paguron percaprakan desa Bojong Cicil. Eca katut murid-muridna ngarasa heran tur aneh ningali kaayaan kos kitu teh. Kusabab
manehna karek sakali ieu ngalawan siluman. Eca mah teu pati soak teuing ningali kaayaan kios kitu teh. Ai murid-muridna mah nya soak atuh. Ngaranna ge murid pasti leuwih sieun tibatan guruna. Alah, eta ka mana bieu euy? Aduh. Cek si Ismi. Ah, teuing cigana teh. Teuing ka mana? Mel. Ai mun kaayaan kos kieu teh geus mah mungkin ieu deui nya. Balik deui nya. Si siluman eta teh. Cek si sapa? Nanya ka si Amel. Anu ditanya gugodeg bari nembalan. Eta we ngatuh teu hafal urang mah nyaho naon. Tanya we eta ka Eca. Cek si Amel. Eca nu ngadenge kaayaan kos kitu teh, ngadenge caritaan kitu teh. Tuluy nembalan. Geus tenang-tenang namanya. Teu kudu sieun, teu kudu salempang, teu kudu hariwang deui. Eta siluman teh cigana mah geus balik. Moal daek ngalawanan urang-urang deui. Anu mah eta we. Sampai karesekan. Sok buru. Tingali geus jam hampir jam 4 sore. Cek Eca. Bari nunjuk ke arah panon poe. Terus kitu mah ngadenge panitah ti guruna. Antukna teh nobatan teh. Guat-guat ngalaan sampu. Sampu leuweung atuh. Sampu anu bisa ngubaran segala penyakit. Tas dialaan teuing teu poho. Eca teh ngabejaan. Kudu dipelakan deui da urang teh cenah. Lain rek ngalu geus hayu leuweung teh. Kitu cek Esa. Sambu teh dipelakan deui. Tas kitu mah dikeresekan. Sanggeus ningali dikeresekan kali kitu teh. Eca tungtung merikeun timbangan digital kamari geus dibeuli. Ya, timbangan digital. Kamari urang geus meuli di pasar. Cek si Eca teh. Bari ngasongkeun ka si Ismi. Ah, nya. Cek Ismi. Terus Eca ngomong deui ka si Ismi. Kayak tombohnya masing-masing ditimbang 2 kilo ya. Masing-masing 2 kilo. Ceuk si Eca ngajelaskeun deui. Nya. Cek maruid-murid nembalan kana omongan Eca. Tuluy we sampu teh ditimbang. Masing-masing kudu aya dina kasek teh kudu aya 2 kilo sewang-sewangan. Geus beres ditimbang. Eca jeung para muridna teh arinit miang deui. Tieta patempatan negara jeleng pating jorelan karena tangka setengah jam ti Eca ninggalkeun eta leuweung. Eca jeung para muridna geus nepi ka paguron percaprakan Bojong Cisir. Harita teh katingali aya Maemet keur sasapu. Maemet nempo ka arah Eca. Tuluy nyamperkeun. Aduh. Lagi habisan.
Ya neng, neng kan sebaralik kata tileuweung. Cek Maemet muka caritaan nanya ka Eca jeung ka para muridna. Atos mah tah mah ieu mah sampeun keur mama sakilo we tah sisana pangobahkeun we nya mak nya tapi eta anu lainna ka mana nu lainna naon cek Eca berdak rung ya anu sisana ieu sampe leuwihna dikasahakeun engke jeung mah oge antu atuh mah ieu jeung warga bisa anu gering teh anu datang ka dieu ka pagurun minta diubaran kan bisa dibere ku ieu tah jeung mamah eta we sakilo cokot kan mah teh boga penyakit asam urat cek Eca bari tunjuk kana arah sampean Maemet. Ai Maemet madenge carita kitu teh Eca teh ukur seuri teu leuwih ngaleos bari ngomong nya atuh mak ka zaman heula we nya mak teh tadi geus ngabenerkeun kebenaran eta si karana teh geus diganti tadi karana teh nganjuk di material Mang Oha nya kumaha teh dianjuk we 7.000-an jadi 14.000 cek Maemet kasih Eca ngadeng kelas caritaan gitu teh langsung nya geus ngarti lah maksudna teh manehna kudu mayar eta sametan ka material Mang Oha si mangaleos ka jamban nya si Eca oge ngaleos oge ka material Mang Oha teu poho murid-muridna oge anu opatan baralik ka imahna sewang-sewangan sanggeus pamitan ka si Eca. Tah kitu pamirsa dongeng anu tiasa kusim kuring dangukeun dina dinten ayeuna nu dina jodoh Eca Satria Bojong Cicir episode katilu. Mugi-mugi dong ieu tiasa janten panghibur kana kalbu pangbabenah kana mana anu nuju sedih oge tiasa kahibur deui hatena janten bunga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Come on.